Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang di dinten ieu dinten Rebo kaping 5 Agustus 2026 masih dina surat As-Su'ara ayat ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 78 menit. Allazi arizat Allah teh zat Allah teh saur Nabi Ibrahim ka kaumna Nabi Ibrahim jeung ka ujar ramana Nabi Ibrahim. Nyata Allah teh Allah subhanahu wa ta'ala anu kholaqoni tos nyiptakeun abdi. Tos nyiptakeun abdi sareng anjeun sadayana kabeh makhluk nu aya di semesta alam. Fahuwa jeung huwa ari itu Allah yahdini anu maparinan pituduh nyaeta hidayah. Hidayah kana naon? Hidayah kana taufik, iman jeung Islam. Saterasna. Wallazi jeung arizat Allah saur Nabi Ibrahim ka kaumna. Huwa ari itu Allah. Yut'imuni anu hakikatna maparin tuangeun. Wa yasqini jeung leueteun. Jadi Allah hakikatna nu maparinan tuang leueut urang di dunia ieu. Syariatna urang usaha hakikatna mati Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna. Wa iza maridtu jeung di mana-mana maridtu sakit abdi, gering abdi. Fahuwa maka huwa itu Gusti Allah yashfini anu nyembuhkeun. Syariatna urang berobat hakikat nama Allah nu nyembuhkeun, Allah nu ngadamangkeun. Saterasna. Saur Kangjeng Nabi Ibrahim ka kaumna, wallazi jeung aridat Allah anu yumituni bakal ngamautan abdi. Di maotan abdi teh bakal maot. Summa tuluy yuhyin Allah nu bakal ngahirupkeun abdi di yaumil akhirat, dina poe akhirat, supaya dihisab, supaya ditanggungjawabkeun naon perbuatan nu aya di dunia. Kitu saur Nabi Ibrahim ka kaumna. Jadi supaya bersyukur lamun urang henteu aya pembalasan, urang teh aya bersyukur. Jadi urang teh supaya bersyukur aya balasan di yaumil akhirat. Saterasna. Walladzi jeung ari Allah teh zat anu atma'u anu abdi selalu berharap, abdi selalu hoyong, abdi kacida hoyongna ayyagfiroli kana yen kengeng pangampunan ti Allah subhanahu wa ta'ala magfirah khotiati tina sadaya kalepatan abdi keur di dunia. Abdi hoyong pisan butuh ku eta magfirah teh. Yauma idin dina poe pembalasan, dina poe hisaban engke di yaumil akhirat. Terus Nabi Ibrahim ngadoa dipayuneun sadayana kaumna, Robbi duh pangeran abdi, ya Allah, habli paparin ka abdi, anugerahkeun ka abdi hukman tina pirang-pirang hikmah, tina pirang-pirang hukum, atawa saur Imam Ahmad mah ilmu pengetahuan. Wa alhikni jeung lebetkeun abdi, masukkan abdi atawa asupkeun abdi bisolihin kana rengrengan jama-jama anu soleh, anu taat, anu patuh kana tuntunan Allah sareng Rasulna, atosna jalma-jalma anu soleh, jalma-jalma anu takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa Nabi Ibrahim dipayuneun itu kaum-kaumna anu masih keneh musyrik. Saterasna. Waj'alli jeung jadikeun abdi saur Nabi Ibrahim lisanan kana lisan, kana buah tutur kata, kana ucapan sidqin anu jujur bari bener, fil akhirina di tengah-tengah jalma-jalma anu bakal datang. Jadi mudah-mudahan ya Allah abdi teh yakin dipaparin ku Allah, diturunkeun
anugerah lisanan sidkin, buah tutur kata anu sidkin anu baik bari jujur teu pernah ngabohong fil akhirin di tengah-tengah masyarakat anu bakal datang saterasna. Waj'alni jeung jadikeun abdi miwarosati ti kelompok jalma-jalma anu pewaris anu diwariskeun jannatin naim sawarga Allah an-naimi anu pinuh kanikmatan. Jadi urang ngadoa teh seperti gitu. Eta teh doa Nabi Ibrahim. Jadi paparin abdi jalma-jalma ti golongan anu kengeng pewaris jannatin sawargana Allah naimi anu pinuh ku kanikmatan. Mudah-mudahan urang tiasa nyuplik tina ieu doa kalian diterapkeun kana doa urang sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Dinten ieu insyaallah padepang di dinten enjing dina waktos anu sami. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.